Calager di lembur barudak. Alah. Geus teu karasanya Januari geus teh geussan deui nya. Benernya waktu teh terlalu cepat untuk berlalunya. Tapi konten kieu kene. Cek tulungan barudak lah di subscribe di like jeung komen rame kan komen aja urang rada keung. Pasti kurang dibalesnya, komenan marane pasti kurang dibales lah. Penting mah ramekeun ulah komen anjing terserah deh komen naon ge dek ngacapruk rek naon ge. Pokona komen we lah pokona urang rada keung ye. Urang nyobaan play video mimiti. Cugana nu ieu mah leuwih rame tinu kamari. Nya, bodak. Ces ah. Ya naon ye? Olahraga ye euy. Kumaha nya eta teh kala? Kieu set. Oh, jadi cigana tanagana emang mainan di tengah eta nya. Ki, mana ku diajar kasih Ramon. Anjing. Ramon thank you anjing mun hayang olahraga gitu. Percuma aki mah ada cigana leutik euy bobogaan. Tapi hayang ngagedean mah minta tips kasih Ramon thank you nya. Ki anjing. Play cik kadua ye aya naon? Naon ieu aksi gila tangkap pas semut terang-terang ini yang bikinnya. Ah anjing ieu mah euy. Geus lain gelau deui ieu mah euy. Tolol anjing urang mah kieu mah euy. Eta seueur lain sapoe 2 poe sia eta teh atuhna yakin urang mah. Wah beleugung anjing ieu mah euy. Terlalu ekstrim ieu. Kade bodak euy. Tong ditiru di imah nya anjing nu kieu maneh. Urang mah balah keleutik osok ieu osok. Naon? Nguseup lain ngusupnya anjing ngurak. Urang aya sok bola di komplek lah anjing dinya tah. Sok ngalah euy diadukeun aya urang-urang mah bae sok diadukeun jadi make urut naon anjing cemara naon cemara heuh cemaranya diasupkeun ka nu liang anjing keluar si reurang-urang teh terus diadukeun urang mah baheula mah euy ngan nepikeun ka diasupkeun ka nu taeun mah anjing kira-kira tuh wah anjing kabayang eta ngagedean sakali kumaha si ieu cigana mah terobsesi ku si Ramon oge nya si Ramon hayang ngagedean cik ku aing ku sireum cek olahraga teh bisa ku sireum ku aing mah cobaannya karunya anjing ieu naon ieu edek macakeun aing teu ngarti anjing eta tulisan naon atraksi eta nya bener anjing si ieu ieu anjing aing fokus ka nu itu nu labuh ieu anjing pemeran pengganti anjing ka mana wae anjing jang maneh mah ngaragokan anjing teh euy soalnya itu nu berhasil ay urang mah suka teh nu jumping anjing nu kelabuh teh si mah mengkol we labuh anjing ka bisa maneh mah jang euy bae ada orang batur anjing carekan ge moal carekannya anjing cek anjing perkenah karunya anjing ieu naon ieu salah tuh salah perhitungan saya teh euy cigana emang keur bete anjing nya di luar imah ka jero imah cara rape ngalungkeun naon ngalungkeun kantong terus mereka goler aing di kerebahan apek teh anjing salah perhitungan saya teh sugan teh geus deukeut kadang urangnya sok kitu mun urang mah ieu anjing mabok eta ngena mah mabok eta mah cigana mabok anjing pitong gitu-gitu teh mabok teh anjing maneh ku cubung cigana mabokna euy ieu naon ieu anjing kedua naon ieu meuli ieu tuang es krim Turki nya jadi kapanggih anjir jadi kapanggih eta lain asli anjing tapi si mangge cigana emang geus curiga soalnya eta berat sabelah sesok tempo gede sabelah anjing tuh katingali anjing gede sabelah anjing bawa bisa we konten ketang ieu nya geus janjian ngarah viral tuh soal nu itu dan lareuwas awak leutik taeun gede asa teu pas gitu teu pas lah anjing siramono pas anggar aduh anjing tah ces ieu naon ieu ieu rek nyalametkeun moal jauh ya urang sarua pernah lalajo tapi lain ieu urang melaju teh nyokot senal ieu mah nyokot bola anjing ieu nyokot bola tuh menyusahkan diri sendiri anjing tinggal ganya urang geus katebak sebenarnya endingna ieu kumaha caing ge nya geus tong sok hayang jadi pahlawan euy nya entong lah anjing tadi si ieu anjing si Vince Carter anjing nu ieu teh si Jordan ieu wana mah ieu tong sok hayang jadi pahlawan da ternyata babaturan kumaha ditolong teh moal bisa nulungan maneh pas keur susah anjing ngeri teh ngeri jeronya anjing eta dalem anjing urang euy saha perkenah anjing bisi curhat aing ya naon ye anjing ye kela anjing ca aing mah tong loba gaya anjing maneh mun hayang lemparan jauh mah diajar ka si Robi Darwis Karhan anjing tapi sebenarnya mun mimiti lemparan jauhnya ieu mah
fanpack nya di Indonesia mah Indra Mustafa anjing. Benar. Pemain Persib oge 2018 terus mainnya pindah ke Borneo teu bebeja. Di Borneo gitu di paenkeun watir anjing. Cik play dia nya hayangnya labuhna kumaha sih sakesa nyeri naon. Anjing ieu mah. Nya anjing. Geus na teh biasana sok jadi teu meunang gitu aya aturanna teu meunang kieu tuh. Anjing. Kuda-kuda kurang kuat. Bola ketang bolana kempes teuing. Leur bisa bolana kempes teuing gitulah. Kacau anjing. Ya bola dewa ya di mana ya bola ya? Kalah. Ya di mana ya? Jepang ya mah. Anjing tapi asup teh jelema nu penting asup jelema. Kan kayaknya mun prinsip bangsa orang mah cat. Da ieu mah teu beunang bolana sukuna. Ieu mah anjing teu asup bolana, nu penting huluna nu asup. Huluna nu asup anjing. Itu mau berarti ke Siramon gitu saya tadi begitu. Ente da ieu mah hulu-hula anjing lain Siramon. Tengah geus. Tolol anjing. Geus anjing ngobrolkeun. Beleguk anjing. Ya naon ieu anjing Ronaldikin lain ieu. Anjing aneh-aneh wae dicukur teh ya anjing. Jika Mamat akan tiri tapi. Jangan. Ya kok. Kira nge komen ieu mah anjing. Bener jika bunga matahari anjing ya. Ting ieu euy, ting anjing matahari Teletubbies geus kolot teh kieu sih. Ya bener. Ya anjing matahari Teletubbies cigana kieu ya anjing. Aduh anjing sampeurkeun lieur anjing ieu mah. Karunya lain anjing ngideuteun nu aneh-aneh wae ya. Ieu keur nguseup nya. Nguseup gimana biasana teh di ieu anjing di situ anjing naon sih. Anjing meunang. Buaya. Edan ieu alus euy nguseup tah. Nu kieu nu ngaranna strike teh nya. Tong dirilis mang anjing buaya memang. Anjir eta euy. Ka siga dinu film kartun anjing. Ya asa dinu film kartun anjing ieu mah. Geblek, ieu mah lain ieu mah asli seueuy ieu mah. Asli ieu mah euy. Geblek. Sok anjing dek kumaha eta nyebut si Kyle-na nya. Eupana. Sok aneh-aneh wae anjing ieu di mana nya euy. Tapi mah lokal cenah euy soalna apal eta urang bantal kasur-kasur kitu mah anjing. Apal ieu mah. Lokal ieu mah di dieu anjing. Di urang anjing ieu mah di Indonesia maksud teh. Naon nya euy. Ieu anu naon eta naik Grab naon anjing. Oh di luar tapi urang. Matakna. Aduh anjing watir euy. Ieu mah CCTV tapi nya kapilna CCTV tapi aya suaraan teh jadi bisa ngingsirikeun tinggal nyari anjing tak kudu fokus euy naon ge tah tinggal malik sang anjing. Jeung salah bener eta nu eureun ge nya nurunkeun teh deukeut kitu kade matak maneh mun jadi supir euy ngeureun-ngeureunkeun teh kudu tingali posisi tong handapna aya cai jeung non tihang cia kieu anjing karunya cilaka anjing tah. Cek operkeun lah anjing. Ieu kipas ieu anjing. Mais kipas ieu. Karunya anjing ieu muter teuing capeun kipas teh nya. Jadi ngan saukur pindah posisi we hungkul ieuna. Muter henteu anjing terus bener anjing. Cek aing ngapareuman. Tapi bisa wae teh saya muter dinamo nama kan teu kuateun ningannya kudu dililit teh ningan anjing ku dinamo cukin anjing ganti anjing dinamo cukin anjing. Kari anjing. Cek anjing naon deui ieu. Ieu kedahar one day makan oyster anjing. Heuda emang aya importna seuy oyster mah anjing dek daharna. Wah nu teu biasa mah bener pasti bau komo kan nu kieu mah atah anjing. Cik anjing si Mr. Bean anjing ieu mah ingat Mr. Bean aing mun oyster teh nya. Mr. Bean anjing hanas loba ternyata busuk tadi kan. Wah anjing. Jang cai nga teu cocok maneh dahar oyster mah tutut we cai mah anjing. Geus tutut we kecrok tutut mah aya amis, hasem, lada anjing saloba-loba. Gurih aya saloba rasana oyster mah nya atah anjing. Amun tidak terbiasa pasti jadinya nyeri beuteung. Lamun teu nya kitu utah tah. Mentak dibere lemon teh lemon teh keur neutralisir ngarana teh sebal. Anjing sebalnya. Geus we anjing tutut cai ngejang maneh meuli tutut anjing. Tutut anjing. Tutut mah di kumaha jeung sangwe ngeunah tutut mah anjing. Rawat jalan kumaha ieu anjing rawatnya leuleumpangan kumaha. Wah anjing saeulah mah pengalaman ieu budak urang kieu anjing balah keur dirawat. Lumpatan poe kadua geus jag-jag anjing aing naon ngudag mawa ieu anjing mawa
Nanti teh infusan saja si Abim weh. Tapi budak kita budak-budak strong anjing tinggal itu. Bener nu kieu ngaranna jerawat jalannya nu kieu ye anjing budak. Asli urang mah pengalaman pisan urang anjing budak urang kieu aja. Aing ngelumpatan mau infus anjing aing heran anjing. Suster ge itu udah cenah suruh ke kasur lagi dah sesuai aing teh budak mah nya asa di atur anjing budakna tapi halus budak ieu anjing strong ieu budak ieu anjing. Kenaan kalunya si ibuna tah aduh aing euy. Cing sabar bunya anjing. Ya naon ieu anjing tawuran kitu teh. Duh anu kade euy. Kade bodak tong ditiru anjing kalinya. Tawuran itu kumaha anjing teu ada pengancam eleh anjing ku pamajikan mah tinggalinya. Dek manehna mawa celurit ge anjing tuh kuah-kuah galon elehna mah tah anjing. Saserem-seremna preman anjing ku pamajikan mah eleh anjing. Eleh anjing rek saha di preman paling jago anjing. Preman mah ye eleh na teh nya lamun teu ku pamajikan ku tunduh. Anjing ku tunduh mah care anjing tuh. Tingali anjing lemah anjing maneh sugan aing mah we eleh tatau anjing memawa pedang anjing ku galon tako sekali langsung nyiut anjing. Kitu bodak lah. Tomponya cai aing mah nama de kampanye pona mah subscribe euy bejaan nu lain anjing aya akun bahasa Sunda anu ngareaction urang soalna nempo mah pesaing urang saeutik euy piraku anjing urang teu naek nya. Subscribe jeung like komen tompo ramekeun komen. Oke, panggih di next episode. Ciao.